Pas sore teh waktu nupang tenangna sampurasun. Pas sore teh waktu paling jujur pikeun ngobrol ngariung jeung keluarga. Panon poe tilelep langit oranye nyapuh lembur aing kampung urang. Suara manuk mimiti nyumput jeung hawa jadi karasa tiis. Didinya urang biasana eureun aya nu di pinggir jalan atawa di hareupeun warung kopi. Eta waktu teh masihan ruang keur inget deui kana naon nu geus dipigawe tadi beurang. Kadang aya rasa bangga, kadang nyelap rasa salah, tapi sadayana ge alami. Pas sore teh waktuna pikeun syukur. Syukur kana napas, syukur kana rezeki, kana reureuh nu bisa dirasakeun sok sanajan ngan saeutik. Haneutna sore teh sok nyebutkeun hate pikeun ngucap hatur nuhun Gusti sanajan hirup loba liku tapi rasa tenang ieu masih keneh aya. Cak